tetapi cek di dieu kadang-kadang qad tazharul qudratu fihi bila hikmah, lahirlah kekuasaan Allah dina berbagai-bagai baik rizki hisi maupun manawi bila hikmah, tanpa melalui sabab elat jeung hikmah. Terjadilah payati ghairu sababin, tanpa sabab, karamatan li ahli tawajjuh, karena ngamulyakeun ka ahli madhab, karena ngamakripatkeun ka ahli tawajuh, supaya nyananyang hareup anu leuwih mantep ka Gusti Allah. Masya Allah. Izaid masantren yo menang 20 tahun balik magahan ngaji, magahan ngaji ikhlas, magahan ngaji na ikhlas, tilok ceramah, tilok kaya panggilan dina ceramah nage manehanana malah geus pokona mah ikhlas, nya nama istuning we magahan amil, magahan jurumiyah. Buktina murid-muridna mun ditanya narkib labziatun barisa, abjatun menang dibaca 7 wajah, uy pancena 5 ditambahan goeng 2. Uswe jara ngaji. Nah, hasil magahan ngaji mah murid jadi pinter. Nu tatarina teu bisa nyaho kana kalimah jadi nyaho. Nu tatarina teu bisa narkib jadi bisa. Tatarina teu bisa maca kitab jadi bisa. Kuari dipikih, tatarina teu nyaho rukun wudu kuari nyaho. Tatarina teu nyaho rukun salat kuari nyaho. Pokona mah takrib diriad ban dileg-leg gunya. Bae pohara. Etalah hasil ngaji. Kuari kiai nu ikhlas teh boga imah 5 tingkat. Juragan nih juragan. Mobil truk na loba. Jang naon buat tak kiai boga truk. Eta sehubungan di ditu keur ngurug. Jadi kiai ngadrop truk. Terus pugu mobil pakaiannya na pribadi dan lain sebagian sugih, digawe ente, dicinglu ente, di kantor ente, ngariung carang, cicing we di imah, anakan loba. Lamun kiai ditanyakeun magahan ngaji haju hasilna murid pinter pas, langsung muridna bisa ibadah majeuna lantaran memang kadinya nerokna. Tapi lamun kiai cicing bae sugih, nah ieu kan sabab nu mengarah kadinya mah jamagahan ngaji cenah mah tuh. Da ieu kuari dibere sugih nyana dina urusan dunia, diukur ilmu ja ilmu teh ukuranana ngaji baheula teh teu sakitu kok kuari mah adag-adagan amat ilmu bangun tinggal nyomotan bae. Ieu bisa itu bisa, ieu bisa itu bisa, padahal mah henteu ngan teu kadelebet teu bisana katutupan. Ladunni rizki dibere, rizki hisi dibere, rizki maknawi dibere tanpa aya sabab. Kunaon sih bisa jadi kos kieu? Ieu teh karamatan li ahli tawajjuh, lantaran nyanana ka Allah bae beistuning segala rupa geus dikaallahkeun bae Allah mah kawasa ibadahnya. Nah ieu untuk diberi kemuliaan tanda
kudrat Allah tanpa sabab, kudrat Allah tanpa sabab datang ka nyana ieu nu istimewa sebagai karamah, sebagai ta'rifan dima'rifatkeun ku Gusti Allah abeh nyana muantep menghadap ka Gusti Allah na antaran wa kullu man tahaqqaqa taqwa dzahara rizquhu lahu bisababi. Setiap jelema nu nyata takwana lahir bakana rezekina. Nah, cek Gusti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelema takwa ka Allah bakal diberi kemudahan dari berbagai aspek. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dirizkian hese ngitungna. Curcor, brak, bri, bro. Bro dipantau, bro di juru ngalayah di tengah imam. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan punten Kiai kula sok ningalin nu salat maka solendang aya nu lebah kenca aya nu lebah katuhu. Kumaha eta afdolna? Belah kenca bagus, belah katuhu bagus, lu teu make nu kurang bagus. Ngan lamun dibandingkeun bagusan belah kenca, mantak bagusan belah kenca lantaran hate aya belah kenca, jadi lumayan yang nutupan setan. Sebab setan teh sieun kana make sorban, sieun lamun teu make sorban babaturan setan. Itu jadi belah katuhu ge bagus ngan lamun dijerokeun lamun belah katuhu eta adalah make aturan fikih tayamun selalu ngatuhu kangjeng kita lamun dibelah kenca nilik kana makna kurang ge salat titah rada diteken saeutika kenca supaya setan pula ketila luasa tekankan itu saya aya nu salah nyurah atau salah denge itu kieu yeuna mah di dieu bae kita yeuna lempengkeun jeung ieu dua di hareup di dieu yeuna cekelkeun ka dieu di tengah pun di dia itu tanda tanda tak pula di dia tu PKS yang lagi namun di dia anda pejabat menggendut ya betul majelis kewadahan burutu ngaran sama di dia biasa mungkin dia tekankan saya jadi lain gitu. Sorban ge belah kenca aya maknawi maksudna supaya setan ulah patila luasa teh minimal pindah tempat yang ka dieu. Jadi kesimpulan nama katuhu mangga kenca mangga afdolan kenca. Gula-gula jadi pas itu ye saya ngobrol katuhu pindah ganda kencan gula mau biasa antek benar kukumah. Kemudian pertanyaan kedua punten bagi badan ros kami tegawe tapi dibayar karena surat dokter kumaha gaji na eta halal apa henteu lamun teu ngabohong halal teu ngabohong haram itu kan fokus urang we lamun urang tadinya salat tahajud aju kuari murian teu bisa salat tahajud eta tulisan tahajudna aya bae tapi lamun kuari tilawah tahajud gering atau bagi parah
itu kata watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha qad khalaqna al-insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilin balikan deui ka asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu wah, eta mah bakalna diberi ajrun ghairu mamnun. Harua urang tadi nawasuk salat malah maju kuari teu bisa salat. Ku sebab edan, ku sebab kuun. Duta tadina normal sok salat kuari tikun. Teu kawajiban salat tapi ganjaran salat mah ditulis falahum ajrun ghairu amnu. Tadina sholat aju edan yana tetep tulisan sholatna aya bae falahum ajrun ghairu mamnun. Ya kita tadina digawe di kering aya surat dokter optimis berarti bener-bener ya teu bohong muri yang digaji bae falahum ajrun ghairu asal ulah bohong. Inon ye punten bagi kumaha jalma anu mulung anak awewe anu hasil tina hubungan gelap tina zina bari jelas bapakna tos ageun ditikakeun kalawan make wali hakim tapi binti bapak anak kumaha pernikahan sahabat kusabai jawalina wali haki bintina ngabohong doraka ngabohong nabet jadi doraka teh ngaku anak kalain anak doraka ai walina menyangasieun dengan wali haki sah kedua kumaha wali nikah anu ngawalikeun ka batur ngawakilkeun ka batur terus dijalankan ku wakil wali tapi dalam ijab kabulna henteu make binti cuman ngaranna bungkul kumaha hukum pernikahan sahat sahabat tilu ari wali adol anu macam kumaha tolong dijelaskan wali adol wali embung ngawalian karena wali adol manglah embung walian enak wali adol ganti kuari jadi wali haki dan tinggal ditanyakan nu mantak embung walian naon tadinya kudu dijelaskan nu mantak embung walian teh kumaha aya elat-elat tertentu wali adol wali nu embung walian adol binti pancen teh nyaho tadi teh nyaho binti namunnya atuh ka indung tadi teh nyaho binti na binti saha dibintikeun ka indungna usul mah binti lah hawa namun nyaho bintikeun ka indung asli namun teh nyaho ulah geus sae ulah ka binti jadi anak pulung aku lagi anak kotok gitu dah kurang memberikan pengawasan orang mengenai tentang nafkah setelah orang bahas tentang wajibnya nafkahan pemajikan baik daharna pakena imahna kuari kurang keur ngabahas masalah nafkahan bapak mun bapak teu mampu mun bapakna mampu anakna henteu wajib bapakna nganafkahan anak sakitu teu jang dahareun lantaran wejang dahar bingung lantaran susah aya ge tanah abahna boga tanah kemudian anakna teu
boga naon wajib dinapakan ku bapak nanaon aya ge tanah wajib dijual tanah ngajang dahar sebab teu bisa urang ngadahar taneuh namun beuki mah kataan taneuh we dahar antak kada jelema mah kumaha dibere dahar mimitina nu mantak urang kuari dahar sangu atuh ku abah jeung emak urang baheulana dibere sangu mun baheulana abah urang jeung emak urang ka urang mere dahar batu kuari urang dahar batu atawa jukut leutik urang di Paraban jukut beres bapak urang atuh kuari ge jukut beuki na teh urang kumaha mimitina bari dia urang teh meureun adik kakak jeung gembel itu baiklah dia kumaha mimitina sama lamun mimitina urang diberena jauh baik berarti jauh tuh ini datang kuriil kuariman aya jelema teu boga nanaon tegablek nanaon mun teu usaha teu bisa dahar mun teu usaha dahar jang diri naga boro-boro jangan anak pamajikan jang diri naga tak eta ulah mengadahkan tangan menta-menta ulah paling dibenci jelema menta-menta sakadar jang dahar menta yang minum menta padahal boga tenaga mampuheun lamun nyana usaha turuk-turuk pun tak penta Allah bencieun pisan ka jelema potongan model kos macam Allah ke gregeteun ka kiai nyunyeun proposal pun tak penta ya kalau magaan ngaji baik jiwa sok pakai proposal lain dia hidup dulu istiqomah mah nggak hikmah ke aing nyahan ngembangkan agama ngajungjungkan ngajungjung ini agama aing lain kayak dipercoworkan masuk di punta pentas segala ke pendopo segala nana segala ke atur segala nana ulah lamun aya dibenci takut itu tak kiai minimal jadi pakai resep ilmu tadi pakai resep terteku masyarakat nyana dagang ya dulur kula boga ilmu nam itu ngaranna rukun wudu ya masyarakat booming rukun wudu ya di kanjeng Nabi bohong lain di kanjeng Nabi diatut teman saja Allah resepkeun keneh ka kiai magaan ngaji dagang magaan ngaji tani dibandingkeun jeung nyieun proposal muliaan kiai nu tani keneh muliaan kiai nu dagang dibandingkeun jeung nu menta kalau begitu sebagus bagus jasa mah kiai mah dagang gula tani gula hiji cenah susah pae ge kaki kayak nyopain lagi aja ku bato mah apa lah bato makna gula geus kitu mah dibulak-balik eta mah lantaran tamak ngagunakeun tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil asal tawakal ke Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh asal pasrah urang ke Gusti Allah dicumponan ku Gusti Allah moal datang ka kalaparan kalantik moal bahkan dimomoi ku Allah asal tawakal ka kan dunia teh nu aing ka Allah langit jeung malaikat nanyieun aing bumi jeung laut pakabeh nanyieun aing siana ge nanyieun atuh batak naon sia ka aing pasrah ulah ka bupati ulah ka gubernur ulah ka camat ka aing baca ka Quran ku sia baca kitab tawakal ka aing ku aing ujianna hayang naon sia urang keur puting-puting teu ngaputing maca Quran engan sia yang duit lo 2 karung
Yang gitu teh kurang daun salam. Oh, lain kebruki bicara tukang hayal ube, tukang hayal bangsa ris, batu-batu mustika, eta penghayal keras-keras. Lain itu Allah yang melalui sahabat ke datang ke urang. Macam-macam. Allah maja gampang, tentara Allah maja loba. Aya melalui jelema wau deui jol datang kadinya, aya melalui nu teu wau datang kadinya, aya jin dirupakeun jelema datang kadinya, aya ku orai bae dibawa kadinya, orai mamawa roti teh hareupeun urang dilepehkeun pak oraina berangkat deui, berarti orai utusan Allah kita mawa roti ka hareupeun urang. Iya, tuh Allah mau babari saya nu ku angin lah atau urangna dibawa ku angin kan itu ka toko kue. Babari bah, ya Allah mau geus asal Allah geus ngagerakkeun urang gampang pokona. Asal urangna kudu tawakkal tu Allah wala haula wala quwata illa billah. Tawakal urang mah da sumut bang teh datang ka tikoro-tikoro. Telah gunakan sebagai tawakal ke Gusti Allah. Sebab tawakal makom wali. Tawakal makom wali tete ajud al kalam al tawakkul gitu. Makom tawakkul mun urang mimitian tawakal. Lalaunan berangkat belajar katanya. Mungkin 1 tahun 2 tahun rada bisa. Tawakalnya ditingkatkan ke urang jadi ahli tawakal, belajar heula engke bisa karak ahli. Mun geus ahli tawakal geus aya di makom tawakal, nah eta geus jadi wali di dinya. Ya untuk belajar urang belajar ge encan, kudu bisa kumaha aja belajar ge encan, kudu belajar heula tawakal teh. Jadi orang teh kudu gitu merengketkeun diri menayanan ke Allah baelah, tawakal ke Allah baelah, tawakal ke Allah. Belajar ge encan atuh komo ka bisa, mah komo ka ahli. Belajar heula ke ge bisa karak ahli. Nah, aya jelema mampueun usaha lantaran diberi dedeg pangadegna sehat takuari yang nutupan dahar dirina wajib usaha ulah menta-menta cik didieuna waya jamu kasuban jeung wajib ka jelema anu bisa usaha bahasana ge kasub wazan fa'alun au ifalun au fa'ulun. Artinya loba cara usahanya mampu mun ngabeca bisa, ngojek bisa, kuli manggul bisa, tani ge bisa, pucal pacul pucak pacok bisa. Ta eta teh wajib nyana usahakeun napako sesuai jeung kemampuan manehanana. Ye, layak usahana jeung manehanana. Ulah datang ke nu teu layak. Di agama teh aya adaptasi. Lamun teu layak, da ieu je teu bagus, kudu nu layak. Tapi lamun nu teu layak cenah gawe dulu masalah, ngan nu layak ka dirina. Lamun nu teu layak, alhamdulillah. Neangan anu layak. Kudu teh nu layak. Sekali-kali wajib kajelma anu teu mampu teu bogana naon harta teu boga naon teu boga bae teu boga harta cuma eueuh jang jualeun ditanya boga sawah atawan teu tanah teu boga toko teu boga jongkok teu boga ieu imah sabaraha meter teu boga di mana tuh sia ieu kuari kece ngontrak teu kabayar kontrakan dia encan kabayar bulan ieu mah kumaha meureun. Nah, eta jadi tegoblok nggak naon. Bahasa mana tegoblok? Tegoblok nggak naon. Nah, ulah cici, nyana teh jang dahar diri dah ulah cici. Ulah cici ngai kumaha Allah, lain pakak sia kumaha Allah teh.
lain model gitu pesantren henteu naon teu kumaha Allah teh bodar sia ulah kitu tetep bae ieu mah makomna makom sareh usaha teu meunang kunclang onclong kunta pentak jang dahar tetep bae kudu usaha ai sakali mah meureun kendoro teu naon ka imah kakak teu naon ka imah adi sakali dua kali mah pan bosan kakak nage siap awak itu dah dampakna gede usaha dikitukeun beureun ku kakak ge lumpat ka imah batur komo imah batur macet batur ga kitu budak gagah pun tak pentak kitu mantak nyana ge isileun lamun pun tak pentak gagah nah kari mangarupa kieu manut layak masak nyana ditutupan terus lempang diseret baju digoreng-goreng ngomong diletik dibere mah lupa ya rasakan tetap gitu nipu diri usaha naon kampungna itu kulinakel Allah nungulikeun pabrik asup tadi sebaya 2 juta 3 juta ngojek motorna manggul mah aya di pasar kuli manggul heula ulah dibeakeun kabeh atuh duitna ulah dibeakeun ieu meunang kuli manggul teh 10.000 dahar poe ieu kudu 2.000 bae nying celengan aing 8.000 isuk pageto meuli mio aing jang ojek maksudna ieu mah boga 10.000 di dahar bogal 20.000 20.000 di dahar hoyuk terus makan saya 30.000 10.000 pakai dahar 20.000 pakai main gaple di Lampung teh karikeut engko pindah ke pasar Kemis bangun eta saya tak wajib usaha masyaallah ilau tidak mubahan yaliku bihi limana manggihan perusahaan layak yang dirina pan aya jelema nu teu layak macul lantaran teu bisa leungeunna geuleuh teu bisa we macul teh pan macul teh atuh kudu aya irama kadeuleuh kan kurang ngangkat nage ngangkat wah aya buat mal beres ieu mah ieu yang berat dibayar saekar modal ieu mah ieu macul pasti pan ada nu bisa macul plus lah kok mau dimusikan bilang okok dansa atau musik minahin lah kurang teh amun kahandap minahin kaduluna ge beda bae mencekel pacul ge tapi pan aya nu teu biasa mah teu layak berarti ka biasa aya dongeng ngapan baheula aya jelema turunan Raden ka Pladieuna ditinggalkeun gundung bapana susah teh susah jasa dagang ieu teu maju dagang teh datang ka deui jiwa dagang oncom panggul dagang oncom panjana dagang lantaran Raden atuh pan di aden-aden teh biasa mah den kemana den oh gitu ieu mah lantaran izin make tudung negara da gede supaya teu kadeuleuan Raden aja dagang lagi dagang sebulan itu masih dagang naon dagang naon atuh jadi dari dagang wah ini bener apa gitu sih jelema dagang paman kade dagang adik dagang mana itu dagang lah bukan mah adik dagang mana itu kade aja gak rewel atuh kunaon mang lalaunan amat kunaon atuh Raden lah susah banget lantaran teu layak lantaran turun Raden mah kudu nage minimal dagang emas minimal teh dagang wah bangsa kelontongan gede ayeuna mah dagang oncom dipanggul eta pasti dagang lalu pergi bingung dagang naon teh ayeuna salah nu meuli aja tentu namanya mohon kabeh atuh eta teu layak dagang begitu ulah dipaksakeun kecuali sadar diri mentak kurang wetan mah embungeun dagang di lemburna embungeun Ciamis, Tasik, mal dagang di lembur. Tadi mabur ke Jakarta.
Purwakarta teh didominasi kurang taksi kurang Ciamis. Lantaran di lembur napa nyarat teh aya nu Raden. Datang ke Jakarta mah bantunya Raden. Nu dagang kerupuk Ciamis. Nu dagang sol Garut. Anu dagang eta tanang gara-gara eta hordeng Garut sarua bae. Nu dagang mangsa kacamata eta Garut keneh. Garut mah macam-macam ya. Nah eta lah kredit Tasik. Eta seperti itu. Di zaman kurang encan aya pabrik ya orang Tasik Bangus ngalalu deh. Dia ditanya meh. Yakin. Nah ya tanya deh. Bagaimana kan? Ya, Tasik. Tukang minyak Tasik. Tukang kelontongan tanya ke orang. Maaf, di mana? Tasik. Saya dari Jakarta. Lain di Jakarta saya tanyakan di Malaysia. Di Malaysia saya dagang dorong-dorongan Tasik. Di Malaysia sekali-sekali atuh sehari ulin ke Malaysia tuh. Ulah kacing. Ulin. Di Malaysia, di Korea Tasik Malaya. Masya Allah. Di Mekah orang di Mekah beli orang teh toko Istin Real beli orang danon kadang-kadang tiung jilbab segala rupa dibawa ke orang Indonesia di Indonesia iya di tanah apa belum kan atau buatan Tasik orang Arab dekat tipu orang Tasik ajar orang ini ajar buatan India Tasik Malaya eta buatan Tasik bahkan kuaringat Cianjur teh geus gede kuaring mah produksi kopea kan kopea nu pararuti kopea anu dianyam-anyam eta yo kuaring teh sakapal geus dibawa ka Mekah jadi di Mekah teh urang membeli kopea kok itu buatan Cianjur atuh jadi teh kuaring nyaho nu nyeunana urang Cianjur teh nyaho jasa nyana ngirim ke Mekah anu kuaring di mereka itu buatan Turki Cianjur itu di mereka Turki nyurek betul. Masya Allah. Jadi kesimpulan wajib kejeleman nu bisa usaha naon baik usaha ulah cicingeun pasang otak ye sorangan mau boga pamajikan yang sorangan jeung pamajikan usaha kerja keras kurang teh ulah cicingin lantaran sakangjeng Nabi tan kita katur sepersepna jelema anu unta enta kafabil marhisnan ayo doya cukup kajelema jang sakadar gedean dosa mah cukup berarti kana laka wajah ayu boya nyak-nyakin diri yang sakadar dahar embun usaha berat Kanjeng Nabi nyaritakeun cukup ka hiji jelema berdosa teu kudu ditambahan deui ai cukup gajang kana neraka eta teh dae ku sadis kana neraka jangakeun ku selisia ieu ulah ku dengkul ya do sini ku dengkul wah dia dilamun jelema tegap bahasa Inggris tergabung lamun jelema tegabung naon eueuh jualan urang jang hate aju jana teh teu daek usaha cukup usaha eta teh jang sakadar asup kana na'udzubillah min dzalik wa min dzalik usaha orang teh ku hese-hesena ieu naon teh panggul kata apa manggul barang buka tenaga saya beca di Bandung apa naya nah beca embung kemudian menekan embung nanon embung aya duit jang sakadar beli beca mah beca punya di saungan jadi kos mobil aju muatan budak letik doang didorong punya daripada berusaha teuing diganggang untungnya menjadi tukang ngasuh budak pada segala itu kan jadi punya nanda pakai musik nang neng ngasuh budak karena lagi hayang naik kan 1.000 seorang dorong di Bandung ya kan
Terus baik itu diganggu. Untung nama bang indung nanti ala teranak terik dan indung aja ingat. Tapi lu nama gede 5.000. Dorong. Ayah tadi Cicadas Bandung gawenya kos gitu bayar tahun 2 tahun ternyata ayah karasana nyen imahnya nanti hasil tidak dorongan gitu ngasuh nyen imah. Diperhatikan ku batur seberat jagal naonnya nyen imah barang ditanya-tanya kos gitu aya deui nyen saingan kan berarti batur nyen deui nyeri loba tiga ribut nya jeung nyana lantaran wilayah nak kacokot kudu sehede di situ bae dunia mah teh otak pasang naon bae hese teuing naon bae hese teuing ya berarti ya bae kaleng di Pakuan, kotrek-kotrek anak ayam turun sering. Lagi usaha sama begitu. Si Betty sama. Saya lagi kadi itu ese. Udah tinggal boga lagu nanti anak ayam doang hiji-hiji. Mengkurang dah, mereka 1.000 saya kira saya. Ya udah tuh 20.000 jangan kemana-mana dirinya ya. Sebab lagu lah anak ayam putih. Masya Allah, ya tetap usaha, wajib usaha. Walau tajibul malikin supaya tahu wajib usaha yang apa kalau malikin kanu boga supaya tahu karena kecukupan boga ieu teh tanah mah komo boga warung mah komo boga toko komo boga jongkok mah komo boga mah itu wajib kudu usahaan teman-teman atawa boga aya tanah mah jang jualeun teu wajib usaha eta bae dijual jang dahar ikir carita kewajiban jeung bagi nu boga wajib jasa usaha bagi lu boga jang kecukupan wajib usaha teh komo kieu mah tugas sawah kemudiannya nama yang leha-leha bela aju kuari di kabaturkeun ngalaksanakeun nanya nama geus bagi bae geus aya sakadar jam dahar mah satahun teh cumpon atawa kurang ti satahun geus kumaha buktina bae engke teu wajib teh manjana usaha eta bae dahar eta dahar teu wajib usaha jang anu boga untuk mencukupi dirinya oge keluargana teu kudu dedesekan usaha wala limubtasibiha wajib kajelema anu ngausahakeun apa kudu wajib kudu ngalaksanakeun usaha deui artina nyana sabenerna mah mampu usaha yang kitu ngaloba doang ai jelema mah usaha ala kadar jang nutupan kacukupan cukup geus bae nyana sakit tu bae oge cumpon artina di akhirat geus wal aya teguran-teguran deui cukup jang nukupan kewajiban dirina tanggung jawab diri jeung pamajikanana asal aya jang nyukupan dahar naon cukup Kanjeng Nabi liwat kapendak sareng Mu'adz Sa'ad bin Mu'adz cek Sa'ad bin Mu'adz ieu kanjeng ieu ya ke di sisi jalan tas di lada Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam kanjeng Nabi salaman beres nangtung di mana anjeun Mu'adz mantes di mana mantes di ladang saya tahu naon nu dihandap ieu teh golok ieu teh pacul ieu linggis paranti naon teh ya muat ya sah ieu teh paranti macul ieu paranti mindah-mindahkeun taneuh aya teh linggis coba aya anu teas nu aya nu di bolongan ku ieu ari eta teh nu panjang ieu mah paranti mun aya bubat babat Kanjeng Nabi ningali ka luhur, ningali deui ka handap. Coba eta leungeun maneh bangunna bola be amat.
Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah dicekel ku Kanjeng kieu. Karadak jasapan patani. Waradak patani mah. Jadi ku Kanjeng Nabi buka kapaleun. Apa sasanggal. Itulah kalau sasanggal penting kapaleun lah pokoknya. Kapal teu boga eta atuh. Cekel ku Kanjeng Nabi ku APB ya tadi. Dicekel ku Kanjeng Nabi dicium, ku Kanjeng Nabi dicium, Masya Allah. Hileungin nu karadak teh dicium ku Kanjeng Nabi, dibetet ku kisah ada, dicekel ku Kanjeng Nabi dicium. Tapi isi dan diciuman. Isi dan dicium dicium, Masya Allah. Bayangkan coba. Terus dicekel lagi tetap ku Kanjeng Nabi dicekel lagi. Dicekel baru Kanjeng Nabi. Dicium ku Kanjeng Nabi. Sedih saat binwate sedih Kanjeng Nabi kunaon nyekel iya tungkul be Kanjeng Nabi ningalikeun leungeun saat binwate tungkul ka Kanjeng Nabi jaba dicekel jaba dicium katingali rimbasakna epret ka Kanjeng Nabi mun hayang nyaho ya saat cukup ulengen ieu geuyeun jang ka sorga mah ieu leungeun teh anti seuneu neraka ka Kanjeng Nabi anjeun usaha jang anak pamajikan datang ka kos ieu haram ka neraka. Masya Allah eta luar biasa eta mantep eta tanda kok kitu saat bin mu'asyad kita tadina sedih jadi senyum bunga berarti lain sambarangan kok cukup yang haram ka neraka ieu tanda bahwa anjeun teh bersikeras anjeun teh kerja keras ganutupan anak pamajikan anak tak saat isu kata belah deui ku aing saya itu sahabat teh kos lalagaan tapi kan beneran diceritakeun kan ku urang ku ari laki-laki geus teu nyaho caritana pan baheula macul eta wari mah dongengna Kanjeng Nabi jeung Sa'ad bin Mu'adz belkos kitu asa aki-aki sok macul deui asa pae di sawah bisa tapi Masya Allah beres Kanjeng Nabi berangkat deui barang berangkatnya aya gedong ada letik Kanjeng Nabi gedong letik baheula mah Kanjeng Nabi dipayun dipayunan gedong tapi benangtung katingali terus wapat di jero diburu gagah ganteng bersih langsung sasalaman ka Kanjeng Nabi pelukan lemas Kanjeng ningali gedung naon cek Kanjeng ieu teh gedung anti utara atur di dieu teh sawarek jang di lembur ilmu baitul mal Quran ngaturna yang kepentingan duafa jeung masakin di dieu coba-coba leungeun maneh gadiekeun lesan Kanjeng Nabi aya maneh gawe naon teh nyatetan jadi sabaraha duafa sabaraha masakin sabaraha Kanjeng Nabi cukup jam lempang ka neraka mah ieu geus di mana melesetnya petanana sanajan lesan ini jelas-jelas bakal ka neraka. Masya Allah eta komo DPR asana kerakna nyaman DPR mah geus kerak neraka bae pokona macam komo bupati mah geheng sama disain kerak deui teh mah anapeun kerak naon ngaranna anapeun kerak naon ngaranna wawangianan sia tolong bukan itu menteri apa sih? Iya bisa kadar ini itu bukan gawe ya. Kita hutang doang ya bener-bener. Coba pejabat saya, aduh ngaji wah ya puncak, kebeli itu Bali, kebeli Singapura, terus tadi tuh ke Amerika sekarang ada naik pohon tuh bala. Kaji Jesse. Tuh, Masya Allah. Eta. Dua manusia hiji petani cukup yang kasorga dikeke dicium ku Kanjeng hiji berarti eta teh nandakeun leungeun pejabat nu tadi teh putar atur masakin duafa baitul mal sekelompok eta nyana tah ku Kanjeng Nabi cekal cukup cek Kanjeng Nabi jang lempang ka neraka di mana meleset nyata sih Masya Allah arigis
masyaallah ya Rabbi eta bege Sa'ad bin Mu'adzab etola itu eta teh lain macul bae dan ngojek ya tetep sasangalun kan ngojek motor sasangalun teh motor sasangalun da robek no dalapan datang ka urang gitu na kasih nanti pokoknya kasih suruh itu perubahan aja itu Pak Masya Allah nangan duit mana duit itu kan batu gagaknya cara yang menyana kasih si mazet sewa ya di sisi kawan mah etapan anu ditukangan kata nutup berkepentingan karena angkot nggak doakan bagir amat kita supir boga Adam dilakukan tiap lain Masya Allah kumah amun kiai jeung wali nggak doakan coba imarah ulun di tengah bocor tidak orang mau itu dari TPK nah bagian maka kalau banget itu berkah ya tak supir angkotnya perkara itu tak irin di tengah bang ayah hulu nak kasih dibuntut di tengah ayah Allah ya Rabbi yang itu dia tungguan mari mau saya tadi dan lupa kenaikan dulu ke urang adil baik itu bangun yang dua tekung ke Gusti Allah tekan waktu mah ayo tenonele jatah tatang lain sama sederet biasa semoga ada baheula mah baheula tah di Cipanas Cianjur baroga adab jasa lantaran eta mah jalur cepat yang pupus kana ieu saropan dekat sisi angkot Cipanas Cianjur ke sisi saropan pagon kuari pagon barang aya urang Tangerang kawin jeung urang Cipanas jadi tunjukeun nu ngamimitian nyana kita nuturkeun aduh ya Allah ya Rabbi saya kata sanggalin jasangalin lamun karena Allah mah atuh bae nukir teh jang anak pamajikan iya atuh sarua bae aju boga kasopanan ka sisikeun bae batur mah moal pahinggieun namanya nak batur mah batur iya hebatnya tuh kamu lamun sopan mah ya gue anggar udah gelis iya payung giliran minum karena dia gelis aduh Masya Allah cerita kudrot jeung hikmah di alam dunia mah ngaranna alam dunia ialah alam kudrot na batin di alam dunia kudrot batin hikmah zohir sebab dunia mah alam taklif sakumaha kamari kunaon si Zaid kok kuari jadi beunghar nu ditanyakeun teh pasti dijawab ku hikmat nu mantak beunghar nyana sawahna kena sumarekon dijual menang 10 miliar 5 miliar pakai gabangun meuli mobil meuli sawade 5 miliar dibawa ke Karawang kawin deui di Karawang kayak geus beak mah balik deui oh kitu ya moh ai Ki Umar kuari nu mantak sugih nyana mata tadina pan digawe di Cinglu maju maling maling sepatu di Cing sakontainer tekaju sugih bahasa hikmat ai Umar Bakri nyana kok bisa jadi sugih padahal mah jadi DPR karaksa tahun oh Bapak Umar Bakri nu mantak manehanana tadina jadi guru setia pakai sepeda kumbang Guari nyana ngali jadi DPR ya gara-gara korupsi lah jadi sugih hikmah wah jawabna dengan hikmah
tetapi cek di dieu kadang-kadang qad tazharul qudratu fihi bila hikmah, lahirlah kekuasaan Allah dina berbagai-bagai baik rizki hisi maupun manawi bila hikmah, tanpa melalui sabab elat jeung hikmah. Terjadilah payati ghairu sababin, tanpa sabab, karamatan li ahli tawajjuh, karena ngamulyakeun ka ahli madhab, karena ngamakripatkeun ka ahli tawajuh, supaya nyananyang hareup anu leuwih mantep ka Gusti Allah. Masya Allah. Izaid masantren yo menang 20 tahun balik magahan ngaji, magahan ngaji ikhlas, magahan ngaji na ikhlas, tilok ceramah, tilok kaya panggilan dina ceramah nage manehanana malah geus pokona mah ikhlas, nya nama istuning we magahan amil, magahan jurumiyah. Buktina murid-muridna mun ditanya narkib labziatun barisa, abjatun menang dibaca 7 wajah, uy pancena 5 ditambahan goeng 2. Uswe jara ngaji. Nah, hasil magahan ngaji mah murid jadi pinter. Nu tatarina teu bisa nyaho kana kalimah jadi nyaho. Nu tatarina teu bisa narkib jadi bisa. Tatarina teu bisa maca kitab jadi bisa. Kuari dipikih, tatarina teu nyaho rukun wudu kuari nyaho. Tadina teu nyaho rukun salat kuari nyaho. Pokona mah takrib riad ban dileg-leg gunyan. Bae pohara. Etalah hasil ngaji. Kuari kiai nu ikhlas teh boga imah 5 tingkat. Juragan nih juragan. Mobil truk na loba. Jang naon buat tak kiai boga truk. Eta sehubungan diri itu keur ngurug, jadi kiai ngadrop truk. Terus pugu mobil pakaiannya na pribadi dan lain sebagian sugih, digawe ente, dicinglu ente, di kantor ente, ngariung carang. Cicing we di imah anakan loba. Lamun kiai ditanyakeun magahan ngaji haju hasilna murid pinter pas, langsung muridna bisa ibadah majeuna lantaran memang kadinya nerokna. Tapi lamun kiai cicing bae sugih, nah ieu kan sabab nu mengarah kadinya mah jamagahan gaji jana mah tuh. Nah ieu kuari dibere sugih nyana dina urusan dunia, diukur ilmu ja ilmu teh ukuranana ngaji baheula teh teu sakitu kok kuari mah adag-adagan amat ilmu bangun tinggal nyomotan bae. Ieu bisa itu bisa, ieu bisa itu bisa, padahal mah henteu ngan teu kadeleubeut teu bisana. Katutupan laduni, rizki dibere, rizki hisi dibere, rizki maknawi dibere tanpa aya sabab. Kunaon sih bisa jadi kos kieu? Ieu teh karamatan li ahli tawajjuh, lantarannya nana ka Allah bae beistuning segala rupa geges di ka Allah kan be Allah maka kawasa ibadahnya. Nah ieu untuk diberi kemuliaan tanda
kudrat Allah tanpa sabab. Kudrat Allah tanpa sabab datang ka nyana. Ieu nu istimewa sebagai karamah, sebagai ta'rifan dima'rifatkeun ku Gusti Allah, abeh nyana muantep menghadap ka Gusti Allah. Antaran wa kullu man tahaqqaqa taqwa dzahara rizquhu lahu bisababi. Setiap jelema nyata takwana lahir bakana rezekina. Nah, cek Gusti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelema takwa ka Allah bakal diberi kemudahan dari berbagai aspek. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dirizkian hese ngitungna. Curcor, brak, bri, bro. Bro di pantau, bro di juru ngalayah di tengah imam. Wow, angkot di jalan Ambualaya. Lamun kieu mah eta kiai ku kuari jadi mau boga mobil Fortuner imahna bagus. Bisa kitu hebat kieu we mah teu kaharti. Kunaon sih? Oh, pan ceramah unggal peuting sapeting 5 paeh di jalan teh budak. Kori gitu kene tot mantak sugi teh atuh terus-terusan ya nama tot eta mah hikmah kene bab aya bahkan nyana ngomong kieu alhamdulillah ya kula kakarake 2 tahun magahan ngaji masyaallah kunaon tuh ieu bisa ngabangun 2 tingkat pondok nang di mana tuh ya dikumpul-kumpul we hasil magahan ngaji teh dijadikeun pondok hasil magahan ngaji dijadikeun pondok. Eta sebenarnya kos nu bener ngomong. Oh kos nu bener. Ai hasil magahan ngaji mbak murid jadi bisa ngaji. Ai mah lain hasil magahan ngaji babalik ka nyana jadi pondok, jadi majelis. Nah eta teh takur kos kitu. Eta hikmah kene. Artina lain jurusan sebenarnya mah. Alhamdulillah ya sebenarnya di mah karek 3 tahun tapi geus kajian majelis jeung pondok itu lur di luhur majelis hadap ya anak pondok. Menang di mana ya? Proposal. Alhamdulillah di Amban ku bupati. Masyaallah ya min nikmati Allah fadl Allah hadza min fadli rabbi. Aduh Gusti ampangeun pokona ngomong kitu teh. Teu izin-izin teh aja min fadli rabbi. Masyaallah urang tinggal bener suratan ku urang hadza min fadli syaitanir rajim. Ngan ku situ mah hese sebab jawabanana limit di jero terselimet lamun lain ku ahlina moal kanyahoan. Nah, iyalah sebagai karomah tambah deui nyana. Da baheula ngaji teh ngan sakadar amil jeung jurumia sorop. Belah dituna ngaji teh Umar Yato. Kemudian Ibnu Malik Imriti meureun Imriti meureun. Geus di Umar Yatokeun bae tuh. Tabaya budak pesantren kakarake menang 5 bulan aju nyuratan ka bapakna minta duit bah ieu teh nek beli kitab di jerona ya ngaran kitabna beusi abadak meuli Umar Yato. Cak bapana baheula mondok ti budak nyanyahoanan Umar Yato Battalubin itu lain Umar Yato maksudna Battalubin teh bata jeung ubin jawara nipu ajar kitab gede horeng bata jeung ubin dibungkus pajar tuhpah kunyana tah kuari ibadahna mantep ka Gusti Allah masyaallah peutingna udang beurangna tuh kadang-kadang puasa istimewa belah masyaallah ya ujung-ujungna kan dibere ilmu laduni ku Allah para aulia Allah muka kitab seri asal muka kitab naon bae ge seri mana ieu urang mah mantek teu betah maca kitab teh meurepan ayo sia geura buka cak kitab ayo buka baca ku sia emang teh hese aing ayo baca aju bae heulai wah wallahu a'lam bissawab teu di pangluhuran aju hees jeung pamajikan ngarayap reuneuh deui.
orang udah bantak embung ge ieu maca kitab di samping memang urang rada kedul haju embung da eta kitab mah hese dibaca tapi lamun blak seakan-akan ayo baca aing bisa ieu kieu ieu kitu ieu kieu geus buku kalimahna terus urang di mufradat ieu mun kieu dibawa oh ieu hukumna kieu aya amr aya nahi dan lain sebagainya ngarti urang tuh urang seri oh ya masyaallah tang jadi bisa sorangan ketika orang ngabutuhkeun ilmu Allah mere plek kadang-kadang atuh nu nanya segala rupa ge seakan-akan Allah mere bae bahasan teh jawaban laduni nu kitu ngaranna di luar konstatir di luar pemikiran manusia biasa. Nah iya kan rizki maknawi nu kos kieu ngaranna nur ilahi hasil tawajuh eta kan di luar hese nyaritakeun aja pasantrenna bareng jeung aing bahkan baheula nonton TV jangan-jangan ge beuki keur ieu mah malah mah direbutan bae nu babaturan ge pada tuh kuarida jadi beda oh atuh jada mah bisa tobat ka Allah tadarrud dan lain sebagainya kuari geus deukeut jeung Allah mun dikejar secara ilmiah kudu ngadahar universitas lagi meureun 5 tetapi ieu kok bisa kieu ya tah ieu teh ya tanpa hikmah kudrat Allah lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kukumaha ge lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren gitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna kitu ngaran guruna nu di Mekah pertama datang ka ditu teh kumaha Asawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Asawi Nawawi teh pan kadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deuleu di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teh aset di dieu di deuleuan ku Syekh Nawawi oh keur ngarang itu cek Syekh Nawawi barang di deuleu dihareupna di dieu Sapinatun Naja oh keur ngarang Sapina kakarat menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon gara keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapina karang punya Sapina 40 poe tah Sapina ngarang Sapina 40 poe beres gitu dan di mejanya teu bebeja ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi tenden bae kadinya kitab isuk beres kepel kabeh di deuleu ku guru ya Sapina saha dibukaan ku guruna ieu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh dibulak-balik bener ieu kos ieu kahayang teh ieu guguran banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh ai tadi nu ngepel saha Abi Brozak wah terpercaya mah kanu beuki ngarokok itu mah
lantaran di tunang ngarangna ditanyakeun teh nu kok nu ngepel tadi saha yang bebejan Nawawi Al-Bantani tidak ada panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu belum teu hae coba disumpah lantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun dek ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa neuk di karang teh kos ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guruna ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh saha lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Senawi 40 peuting ngarang sapina urang ge pernah kababaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideuleuh ku urang teh anggeus isukna dideuleuh teh anggeus isukna dideuleuh teh anggeus tulungan ku urang di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki itu setan tamah aku ingin menjelaskan menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti aduh sebaiknya kanyana inang bisa ya alhamdulillah ya ini nulungan orang bisa nulungan sudah cinta kita gesarwa sodako kayaknya sih Syekh Nawawi pohara jasa Pak langsung ku guruna kita pindah masantrenna ieu mah lain urukeun mama ceknyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah keur carita kakarak datang ka Mekah umur 15 maju ka umur 16 seperti kos kitu umur 15 tahun maju ka 16 tahun bisa ngarang sapira 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen kunaon eta ieu tah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal kaukur atuh tah jalain Syekh Nawawi tah atuh dibere cang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye kumaha sakumaha ki Holil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat eleh ke Holil debat eleh saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelehkeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan wah biasa kos digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya mentah hampura teu kapangi-pangi saminggu deui bepet diteangan kasih pali kasih pamir ku teu kapangi-pangi diteangan di Baitullah teu kapangi ngadoa ka Gusti Allah teu kapangi balik ki Holil cerik ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarah na ieu waduh besi pendu guru jeung lain sebagainya saminggu cerik bae terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaulah nyaho maneh teh keur sedih cerik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah masyaallah ku ari pisah harurang ese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara ese luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon awajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan
haju maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya nu kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang kuresepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodonge ngangkos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu bada pohara amat masyaallah ya karim pohara amat sehnawa itu eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong nu mantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koryatan Al-Bantani Provinsian Indonesia Negarawan Baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kahatikeun urang ieu keur cerita rezeki manawi wa yarzuqu min haitsu la sagitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil di rumia sorok dan lain sebagainya 15 tahun utak-utakan didinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alab jatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 ada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor aduh amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngarana tadi luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing mau ngising-ngising atuh mal kebal atuh mal kebal kabita mah meunang kabita diukur teh pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tanggeus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf masa putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun mantap lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae ya soleh pa ieu nangtung keneh bae begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalik naik ke soleh mah tuh bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung nah ieu kumaha karomah hese di hudang tuh karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya ku eta mah karomah tuh mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jawab perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh
kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mending karomah mukjizat sabulan keneh dek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas we kumanya aduh ya urang kumanya kebingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek nganjang harewasan Pak diterima moalnya ya urang ieu kumaha ya bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo iya mana mukjizat karomah hese ngukurna tamah kudrat tanpa hikmah masya Allah iyalah karomatan ayah sepanjang masa ayah hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang niuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geungeut malet eueuh duniaan di jero hatena eueuh makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae engke loba jasa jelema nu siri nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali aya marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna sih ngomongkeun kukumaha ge sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema urang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal caringin gampang tapa kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tidak duit pamarentah tapa tidak duit anu riba tapa tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tahu masalah jakulu wasrobu wala tusrifu dia loba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali teu urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese teh nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor dan lain sebagainya atuh jangan nage teu ngakunang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjum lati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskeun urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna dia tobat teh ngarasa rendah di hareupeun Allah pan langsung ka Allah nama urang teu bisa tapi begitu ngukur diri urang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah ieulah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika diberi ku Allah karomah tambah mantap ke Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab